aing sepatu kalah dobol dialungkeun we percuma mah make ge. Sok carita-carita aya naon mang kita tadi di dadagoan. Kumaha dagang coet jeung mutu teh? Naon? Mere sepatu itu. Alhamdulillah mang atuh aya. Karubi teh diomongkeun urang teh kasabat jadi tutup ku arit molongon ning aya hujan mah anger bolong da urang teh percuma atuh make sepatu bolong mah aya hujan teh anger cai ka dia satengah areunah bararaseuh gitu. Aing mah lain mere sepatu. Kamari teh kepan dagang iya dagang coet jeung mutu. Eta teh perhitungan urang mah murah euy. Hah? Murah. Wah, anu kitu-kitu wae kudu bebeja ka lurah atuh. Teu kudu bebeja ka lurah nu kitu mamang da lain sepatu inventaris, lain paragi hansip lain. Bukan dibikeun ka urang mah. Lain mikeun sepatu. Lain mikeun ka urang mah engkeun we teu kudu bebeja ka lurah da nu kitu mah lain ieu, lain paragu hansip nu koloprak. Lain mikeun sepatu, nanyakeun kamari di dinya teh kepan dagang coet jeung mutu. Nya butuh sepatu mah. Eta teh kualitas barangna alus eta teh. Naon si Agus? Nu Mang Agus mah keun we atuh engke kuring dibejakeun deui. Atau rek dibikeun ka Mang Agus eta teh. Keun ka urang eta daripada ka Mang Agus mah daeuh Mang Agus na ge basa urang ngusul nang ka ge eueuh. Lain kitu kepan nanyakeun ieu teh dagang kamari teh keur dagang coet jeung mutunya di dinya teh kamari. Butuh sepatu mah. Di dinya kamari cek urang perhitungan urang teh ya. Lomari boro-boro boga na lomari Astagfirullahaladzim. Teu boga cadangan make dina lomari nyanyawanan. Astagfirullahaladzim. Cadangan ya aduh aing geus. Ya. Coet jeung mutu teh kualitas barangna teh alus, jabajeng murah. 7 rupa ngan ukur 30.000 eta teh murah sabenerna mah. Naon aing kudu make bebeja wae ka lurah. Astagfirullah. Kitu-kitu wae da eta mah lain inventaris. Ya ilah. Keun we lah engke urang da penting ya mah rek dipake we ku urang eta mah sepatu mah. Lain cicing heula. Dari nek mere sepatu ieu mah nanyakeun perusahaan kamari teh kepan dagang. Teu begadang, da nu kitu mah ngewa dipake begadang. Ilah. Lain sepatu lagi begadang ngarit nu kitu mah. Astagfirullah. Cicing lain nek mikeun sepatu da boga sepatu mangan sakitu-kitu nanu urang teh eueuh deui boro-boro jeung mikeun. Nya keun we lah butuh karu butuh ieu teh. Astagfirullahaladzim nya kunaon bedegong teuing. Lain mikeun sepatu lain. Cek urang oge. Alat kabina-bina teuing. Tukeran ku toge. Aing mah ku toge keun lah ku toge ge sahayang sabaraha kilo. Ya, lain geus ya. Pokona mah sepatu nu ieu dibawa teh boga deui, moal mah dibikeun di moal lah. Sabaraha kilo atuh ku togena sabaraha kilo? Sabungkus we heng. Aduh aing mah omong mikeun tapi kudu ditukeran ku toge. Engke we mang lah jadikeun engke susul deui ka dieu ka imah.